sungsang kotak rawiswayang kotak rawiswayang tinreta sing sesotya murup biar katiakonan Mendra winulang sastra tedwara panjang ngawuwu sininggihing Purwatara Purwa iku wiwitan Tara kedaton Mila kinarya bubukan ngacinarita awit ama payo satus negari boten pikantu kali Yen sewu boten pikantu sedasa Hengkitan boten wenten malih kejiapi ing pertapan Karang Pinang tak lenggahing setinggi lebih naturata kedampar dentak timelepet ing kencana liningga ing nawaretna lemek babut perang wedane ginana widahing jebat kastori lan sinebaran sari-sari hinggitan boten wenten malik kejiabi sang wekulinuhu Resikang sugiku pangarati pandita anu loba pangabisa asis silih pandita Pramadewa Sineba wonten astra jingga tumungkul hamari keludat nyembah nalimang sabda ajri aningali pamor sang wiku pertapan ajar ia kali wiku yalinuhung pertapan ajar kang lenoi iya kang lenoi pantitang Brahmana rupa dharma
Sigra datana kawarani sigra wawara kocapa gelis anu kapiwarati enggala anu kacarita sinten tak lenggah hingga pering wulu di sulaman kubulu domba ancik watu putih kutasi jempawat remaja hingga tanah temali kejabisan wikulin muhung resi sugiku pangarati asusili pandita Rama Dewa sinebak wonten nyatana astra jingga cumadong lenggahing pangkonana sang wiku laris manis lelai kede alon pangan dikadira sang pandita bopo mas catrik ringges kolot mah memeh nyari tangan batu tapi isa diuk diharepen eyang tesing tumadina ucuk sing ngarasa bagya bari jeung sugema sanajan aya di pertapan anu suni sepi model kieu da pungguh kabagyaan teh mangrupa hiji kasenangan hirup manusia di alam dunia ari kasenangan manusia hirup di alam dunia gumantung manusia anu narimakeunana nya catri da manusia anu senang angin manusia anu tarima kana kadar tinu kawasa nampi kana takdir ti Gusti nu Maha Suci nya sanajan manusia luhur kuta gede dunya buncir loit loba duit pangarti satungtung langit tapi lamun can tarima keneh bae jelas manusia model kitu moal karasa senangna sebab manusia model gitu kabayang baik masalah dunia anu eueuh tungtungna pan ari dunia mah boga duit 10 juta hayang boga 20 juta geus boga we 20 juta hayang boga 30 juta kitu jeung kitu watak manusia wajar sabab manusia kanci kana hawa nafsu nya ngan moal senang lamun manusia ketika lebah dinya hatena moal sanajan manusia tuna harta tuna banda mararat seumur umur tapi lamun kamalaratanana eta manusia ditarimakeun yen eta teh mangrupa hiji kadar ti pangeran takdir ti Gusti nu Maha Suci kalian tarima karena kamalaratanana bari jeung ikhtiar gesan dirina demi kepentingan hidupna manusia nu model kitu bakal senang nya gitu heula alang kula kali liwatan ya aya tamu dihareup can ditanya gue eyang
kelaanan saha sampean teh abdi ulah Aduh. abdi saha abdi ulah cepot ulah si Astra Jingga ulah oh iya lumaran si Astra Jingga teh Allah Aduh. kasepnya aduh ngaledek euy ngaledek tadi mah euy Kasep ke tukang kenang. geus tukang gendang we reka mana cepot bisi aya penting datang ka dieu eta gulan menawi babahan katampi gulan panga abdi marga tampelarapan tebi sumping anggang datang sumolondo datang harsa ing pangkulan salira gulan ya abdi teh balaina mah jiga batur gulan hayang naon rek nungtut gulan nungtut Nungtut naon? eta gulan batur teh nungtut gulan ilmu oh jadi hayang nuntut ilmu datang ka dieu teh jebot muhun kulan nyaho alasanna naon sababna pangaloba ilmu nya ieu we kulan jelema nu palalinten mah hirup tara balangsa kulan anari model abdi kulan hirup korek-korecok isuk ngabubur sore henteu isuk ngabubur sore nganggur selawas dengan kieu we jeung kieu man kudu nuntut ilmu ka mana-mana keur pibekleun abdi gumar di ieu dunya kulan nu palalinter mah make sapatu salawasna ge nu salama bapa baheula abdi kakarak sakola di naon di impres beudi teang pan ku bapa baheula cebot cenah sia mah ulah sakola cenah da Allah turunan jadi camat mendingan ngangon kebo we ka tetangga sataun 10 sangga muris ka tanagana ge rasa geus jebrok model kieu mah bodoh ban dewek yang boga turunan urang Kang nya tuh da dewek jelema da bayang boga pamajikan geus batur sedengkeun pan aya paribasa jelema lamun boga pamajikan pan kudu diparahaban pan sedengkeun usahana ti mana dewek sok geus sagigireun teu boga ilmu ge modal teh gablek ban ku zaman ayeuna teh ya panjelema mah tanpa modal tak mungkin akan model sampai modal lagi alus ari rek nuntut ilmu mah nya kudu nuntut ilmu sabab al ilmu nurun fil qalbi yupariku bainal haq wal batil ilmu naon cenah Kang tah naon cenah Kang bisa teu nya euy batil kitu al ilmu nurun fil qalbi yufariku bainal haq wal batil ari ilmu teh pancaran cahaya nu aya dina hate anu bisa misakeun mana anu hak mana anu batil mana anu halal mana anu haram mana anu salah mana anu bener ulah anu salah dibebener anu bener sok disasalah nya Jatri hari orai-orayan masuk di barali orai nyaan di tarenggelan nya ilmu syukur ilmu mah kudu diteangan sabab lamun malusa luhur ku ilmu jembar ku pangawasa sugih ku pangarti lamun dimangpaatkeun bakal bisa ngawarah balarea lamun teu dimangpaatkeun bakal bisa ngawarah diri pribadi malak mandal mual kajrumus kana anu tahade ka akhlak anu teu munasabah lamun manusa loba ilmu pan cek patokan hirup ge manusia kahiji kudu nyaho aksara kadua
agama katilu akal akhlak kaopat akal kalima amal gitu. Ari aksara diwajibkeun manusia di alam dunia kudu bisa maca. Sabab di mana manusia teu bisa maca bakal nimbulkeun kabodohan. Di mana manusia bodoh bakal nimbulkeun kasangsaraan diri. Sabab neang harta jeung banda ti sagigireun milik ti pangeran teh wajib diteangan teh kudu make ilmu. Dagang kudu boga ilmu, tani kudu boga ilmu. Berjuang ke negara kudu boga ilmu nya ilmu hiji tah maca ge lain wungkul maca a i e u alif bata sajim doang cepot lain sindek nama manusia kudu bisa maca diri pribadi dume urang dibaca ku batur sabab kejadian nu aya di alam dunia kabeh bisa dibaca ku manusia seperti tangkala cau ari tangkala cau geuning ditancepkeun ku manusia memeh buahan anakan heula halus tangkala cau malampahna kitu bakal loba produksi tapi lamun manusia memeh dikawin anakan heula panggoreng-gorengna lampah nya kawin menang 3 bulan reuneuhna 6 bulan sabab anu 3 bulan mah kasuk gratis eueuh hitungan eta nu gratis mah teu pegawean dewek dan ngaku ulah kitu cepot ulah kitu bener hirup teh hiji tah kadua agama penting. Sabab di mana manusia tingkat dewasa can buru-buru diasupan ku ilmu agama dina dadana sok risi bisi kaburu ku gambara duit ngancik dina dirina. Di mana manusia geus kaancikan ku gambara duit ngancik dina dirina matana mata duit celina celi duit irungna irung duit sungutna sungut duit lamun nyarita tara jauh jeung duit geus teu diitung soal duraka ka pangeran mah pokona asal jadi duit nya jadri bohong lamun lalaki asal payu doang kana duit paling panggoreng-goreng lagi korupsi dina masalah duit subsidi. Tapi lamun awewe asal payu doang kana duit jelas bakal daek ngeteng salawe nyang kere dina bale. Nya. Aku mantap penting agama. Agama merupakan padoman hirup manusia di alam dunia. Sanajan manusia pinter bisa ngukir langit, bisa ngareka jagat, tapi lamun hirup teu beragama, moal boa eta kapinteranna masuk dipake mintran batur. Ya. Oh gitu. Itu tah. Katilu akhlak. Lamun hayang salamet dunya jeung akhiratna cager bager bener pinter jujur akhlak kajebot. Naon sabab modal manusia teh bener bari jeung jujur di modaran sawah lega duit loba empang lega pabrik boga mobil boga tapi lampah direca jeung bebeneran hirup ngalanggar hukum agama jeung negara beak nu aya beak nya ari kaopat akal akal anu kalima amal dan engkemah deuleu di mana urang dikurebkeun di alam kubur anu nganteur 3 hiji tatangga 2 baraya 3 batur ulin nganterkeun ka kuburan kadua mitoha awewe mitoha lalaki indung bapak ipar adi dahwan pamajikan anak nganterkeun ka kuburan anu katilu amal amal indung bapak urang sorangan nganterkeun ka kuburan mubadir moal bisa nulungan waktu urang disidang di pangadilan ilahi robbi engke
indung mun saukur getun bapak mun saukur gundam pamajikan jeung kalejerit yang cerikan salaki mati geus biasana paling-paling ge waktu sadugna nya pan lamun geus meunang 40 poe mah dangdan deui we neangan lalaki nu sejen sabab sungut benang ku lala burumba benang ku bonteng benang ku cau benang ku sampe apa dari manehanana mah anu diperlukeun ngan sapagodos nya Jatri kade amal ke datang ka dieu terek minta ilmu naon cepot eta kulan abdi bade minta ilmu eta kulan ilmu Sastra Jenderal Wahyu Ningrat kulan Sastra Jenderal Wahyu Ningrat kulan Sastra Jenderal Wahyu Ningrat nyaho artina mawi kulan dajan nya terang mada abdi meneakeun kulan yo ari hayang nyaho ilmu Sastra Jenderal Wahyu Ningrat mah tong kudu nanya ka kaula lain anglehna sabab ulama brahmana pandeta nanyana ilmu model kitu teh ka ulama ka kiai didinya bakal aya sabab Sastra Jenderal Wahyu Ningrat sastra teh ucapan jenderal teh agung wahyu teh ilham anu diturunkeun ku pangeran diterima ku Jibril didugikeun ka Rasul wahyu ari ningrat teh luhur eueuh deui ucapan nu paling agung anu paling luhur iwati ucapan kolam ilahi nyaeta Al-Qur'anul Karim kudu bisa maca Al-Qur'an ari hayang nyaho Sastra Jenderal Wahyu Ningrat mah bisa teu akang maca Quran ancak nomor Quran pan tuturutan yen teu enggak bapak aring geus kieu lah kaduhung aing boga Bapak Semar buku lah racun ku aing balangsa kayak yang boga ilmu ge areng geus kolot model kieu mah mana udah kabutuh pan mana hayang boga pangabisa hari tadi tiangan ilmu napan kudu jelema mah kemana tuh akang ayeuna teuing pokona mah ngadesak wae ka aki-aki ilmu naon we atuh ki kira-kira manfaat keur uing kitu tarik kadugalan sekalian teh waduk sekalian supaya jadi jagoan dewek ngejiger we aing kaparapatan mending we sakitu mentu socap nyata mah wah daging kebo duh geus aya wah endog kebo ning jagoan mah soki soki mantap ilmu naon we lah sekarang ilmu Arjuna ngendog kadinya ilmu pelet ke naon ge lah ambil aku ka sinden udah ka domba wae aing naon we tuh kira-kira manfaat yo cepot maneh rek dibele ilmu sakti mandraguna totosan bojana kulit ngan aya syaratna naon syaratna anda di mata bogana naon lain minta harta lain minta dunya ngan syarat mutlak nu utama lamun anjeun hayang dijaya geus batur hayang boga ilmu sok geura pangyokotkeun Dewi Warasumbadra Prameswari Arjuna. Waduh. Wah, rayo. Berat Kang ye. Maksud rek dikawin ku kaula. Buset ieu jelema. Aduh. Ieu mah ditah cilaka ieu mah guru teh ya. Ya kaki. Bener atawa henteu teh? Eling kitu. Ari tadi ngomong bener, ngomong mapagahan segala naon tetek bengek tetek. Ari ayeuna hayang ka pamajikan batur. Nah hayang dibunuh gitu ku aing. Tepuguh
lain tepugu pugu kula hayang ke Sumbadra bawa ka dieu arek dikawin ku kaula. Kumaha atuh da Sumbadra teh pamajikan juragan Arjuna. Apa tadi mamagan ka dewek bener kudu kieu kudu bener panjelema modalna bener bari yang jujur. Dah ieu tah jelema model kieu ya ari gedrig mah gedrig santri, tandang-tandang ulama, legek-legek pasantren kalakuan jiga meri. Isuk kacai, sore kacai, hanyir seumur-umur. Ari bungkusna je samsu di jerona sisig. Ih, ulah usudon. Bawa ka dieu usudon naon udah bukti lah kitu Majikan batur. Majikan batur tadi euy deui kitu awe di alam dunya geura bawa ka dieu lamun maneh hayang boga ilmu sok bawa ngan syarat mutlak nu utama mawa Sumbadra entong boros sipating kacabak katoel entong naon sababna lain makromna lamun awewe lain makromna ulah kacabak ulah katoel sabab haram hukumna. Aing bingung sok mikiranana euy ari tadi hayangeun ayeuna dijabak haram ulama hayang mun saukur hayang bogoh tenjo tapi cantang tuh bogoh ngalaksanakeun. Ari bogoh aya dua hiji bogoh tenjo kadua bogoh ngalaksanakeun ari mun sakadar bogoh tenjo mah resep tenjo teu mantak jadi naon asal ulah bogoh ngalaksanakeun bawa we ka dieu canteng tu ku kaula ditoel sok rek dibere ilmu kasaktian jadi aya kitu mah sok ngan uing kudu dibere pangawasa aki naon beri pangawasa atuh sok rek dibere pangawasa sok calangat gusti teuing naon cenah Kang calangap kina euy turutkeun da boga kahayang akang gitu ya kaya nanti ya pan meureun we naon yoi sok dibere ka manjura iraha mangkana ki ayeuna keneh ieu poe hade moal setiap dipake pesta ge meureun hade poena jung geura lumaku beral geura miang ji geura indit teangan Sumbadra bawa ka dieu ngan omat ulah katoel-toel acan yeuh bawa endong di kaula bawa endong asukeun jero endong nya mangga tah kersaharsa pangandika nyatana astra jingga kondur hing pangkonan sangwik kulinuhung mangsa harisa